Adi mata bangha tapi jika tiasa memulihkan sepatu. Terus aku oge sanes masalah kamu anjeun. Dalila ayu ngomong di jero hate. Masalah sih, kuringan isi nepang jeung zaman nu sapatuna butuh. Anjeun teu bisa meuli sepatu anyar, habis geus babaturana. Bagus memakai sepatu sneakers atau jika Naila sepatuna sport. Dina hiji penting ayo mikirkeun rek nyingkirkeun sapatu nu geus butut eta. Karek ka Iman hageuning sapatuna jebol. Adi, nah Adi pemerintah sepatu anyar, ka ibu sareng ka bapak. Kan sepatu eta teh tos alit, sareng tos kusum warnana. Sepatu bener ini ya kalau Bu Adi. Ayu nu teu tadi ngadengekeun obrolan Adi jeung indungna ngarasa bersalah karena rek mikeun sapatu eta. Jadi ayeuna tos tara mempermasalahkeun deui sapatu butut si Adi. Sebab sapatu eta berharga sareng aya kenanganna. Ibu tos mau meselkeun sapatu anyar kanggo Adi, sinten sapatu hubel eta. Satu disimpan dah. Isukana. Wah, ada sepatu anyar. Nya, dengan sepatu beli. Hebat Adi ada gini sepatu, kemana sepatu nu beula dipiceun. Sepatu kuali sampai adaan. Cina yang bisa sepatu oge. Pas keur istirahatna. Adi kuring sepatu. Ngomong naon? Sebenarnya kawari kuring sepatu anjeun, tapi ngadeng cerita. Anjeun ka ibuna anjeun jadi tetega. Terus satu tenan naon tongdulan deui nya. Balik sekolah. Ini main futsal di lapangan. Ayo. Sampai di lapang, Adi sareng Bagus teras main futsal. Di dia aya Ayu sareng Naila nu keur nonton. Adi gini sepatu anyaran dipakai main futsal, tuh jadinya kotor. Iya, Adi jadi kotor. Bicarakan gerak ke ibu. Ini satu yang balik ke. Nyampe di UI. Adi geuning sapatuna kotor. Nyabu terus main futsal. Adi kan eta teh sapatu anyar tong dipake ku kotoran. Nuhun Bu, hilap ke ku Adi seuseuh. Mulai ti eta si Adi ngajaga sapatu nu dipangbelikeun indungna jeung bapana.